Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi. Aturan wilujeng tepang deui dina channel Kamemet Rapi Rasmita. Dina danget ieu gua sedang maoskeun tur mesek carios fiksi mini basa Sunda anu judulna Malim. Sateacana langkung ti payun gua hoyong ngabahas heula naon anu disebat fiksi mini. Dupi fiksi mini teh mangrupi carita rekaan oge, namun aya bentena sareng carpon, dongeng, tenapi fable, sasakala. Nu mana fiksi mini mah ngagaduhan palanggeran nyaeta dina kecapna diwatesana maksimal 150 kecap. Pergi kanggo gua nyalira mah mangrupikeun hiji tantangan 150 kecap biasa mintonkeun hiji carios. Naon margina kecap-kecapna nganggo kecap-kecap eta. Margi datang tos aya bentena. Oge kanggo wargi-wargi anu nembe mendakan ieu channel gua tiasa di subscribe heula channelna, di like videona, pilih aya taroskeun atanapi aya anu bade didugikeun tiasa didugikeun dina kolom komentar. Supados teu kolong ting kana waktos langsung wae urang dar kumaha jejer cariosna. Fiksi mini basa Sunda Malim. Ade gogog, ade tagog, kancingna muka ngaliglag, nembongkeun dada manukeun, prenges pika serabeun, matak gigis nu epesan, ranggem rante iwatengen, ngadali nu ngelel merod, tul rante lupas diloncer, rage murunu ngorosak, sajurelat bagong luncat, anjing rikat megat jalan, duak riuk kagok mogok, cetrek sayaga sihung, omat ulah di podaran, ingon-ingon bangun surut, ting selentreng ting arlel, gup-gup jeli katut suku, ketek nalian suku, rieng dibawa balik, digedegan, diparaban, guling sig bangun lindeu, anteng kuyang bek lombang, 50.000 sahulu,
Pamilon Rikat Malayar. Sabring anjing dikencar, Ulalajo rame surak. Gai si kutik ngagai, beteungna balobor getih. Bagong lumpat muru letak, anjing rageg ningker lombang. Serbat nu gede muru, ngonci pageuh dina ceuli. Direntob digarugunyeng, malim rikat disungkalan, anjing pada nyareklan. Sakilat si hunga hembat, nyabat urat beheung malim. Anjing Bagong, tolong aing, ngajerit maratan langit. Molotot mireng nu ngadeg, Ijroil tuhu parentah. Lapak kuyur malim pejah. Sakitu lebetna jajar carios fiksi mini basa Sunda malim. Ayeuna urang sami cobian pesek naon margina nganggo kecap-kecap eta. Malim hartosna jalmi anu gaduh kakawasaan atanapi tiasa ngadalikeun sanes kanten. Ade gogog hade tagog, kancingna muka ngaliglag, renges pikaserabeun, matak gigis nu epesan. Hartosna boh dina cariosan atanapi tangtungan, estu matak pikaserabeun, matak gimir nu naringal. Turta adigung lan adiguna, ranggem ranteh kiwatengen ngadali nu ngelel merot. Kakawasaan di mana-mana biasa ngadalikeun sadaya anu wantun ngedunan kapalaina. Cul rante lepas diloncer, hartosna cekap ku sakali parentah. Rageg moro nu ngorosak, hartosna tuluy ngagarugu ngudag-udageun. Sajorelat Bagong luncat, anjing rikat megat jalan. Cetrek saya gasihung, duak ieu bangun mogok. Hartosna sakumaha gancangna udaganana, anjing-anjingna rikat gancang murukan megatan. Nu diudag gemper, nekad najan kudu nandonkeun pati. Omat ulah di podaran, manehna nandeskeun deui pamentana. Ingon-ingon bangun surti, ting selentreng ting arelel. Anak buahna ngarti, kalayan nurut, najan kudu nahan kahayangna. Gup-gup ceuli katut suku, hartosna nyokot apesna udagan. Wih, wih, Bagong namru, hartosna nu diudag teu burung beunang. Ketek nalian suku, segeyeng dibawa balik, digedegan, diparaban, peguling si bangun linde. Boroanana teh diingu, diimahan, dicumponan pangabutuhna, tapi kang kumanina ngareunah malah manut ka manehna. 50.000 sahulu, Pamilon Rikat Malayar. Tangtuna ukur dijieun pausahaan,
payu lan loba ngahasilkeun. Gaik si kuplik ngagaik, beteungna balobar getih, bagong lumpat muru letak, anjing rageg ningker lombang. Kaya nolih sora nu ngajerit, sanajan sakumaha ruksakna. Ingon-ingon anu leuseuh kurek bisa reureuh dina kagemperan. Sedengkeun musuhna tetep ngudag aya minge. Serbat nu gede muru, onci pageuh dina ceuli, direntob di garubunyeng. Sesa tanagana teu mampu ngayonan lawana anu leuwih gangas. Manehna ukur pasrah kumaha engke. Gura biru dununganana nulungan, musuhna taya wani anu nyamperkeun. Mungguhing nu dikaniaya, dina atina nyungklit keneh kadununganana. Hatena ngarasa teu narima, dengdem, nyeri, malah hayang ngelasan pati. Mangsa dununganana bongoh, manehna gura biru nyerang, maehan dununganana. Barinahan sakarat, kur bisa sasambat ka ingon-ingonanana. Jauh inget ka mantena ka pangeran. Ngajerit satarik-tarikna. Panonna buncelik leuwas nangenkeun anu nangtung ngarepeunana. Tapi Ijroil salaku makhluk anu taya mupang mantena kumut ngalakukeun ngajalankeun parentah. Apa puyur malim peja, alam dunia antukna geger, boga kekawasaan, tungtungna timu jeung ajalna. Minangka katangtuan ti pangeran pikeun sakabeh makhlukna. Rupina sakitu carios nu kapihatur nyangakeun sadaya-daya neda dihapunten samudaya dina kakiranganana. Sok pilih ayat nami tempat atanapi ajantenan anu kasebat kasabit dina ieu carios, mugi ageng cukup maklum neda jembar hampurana. Margi ieu carita sakadar rekaan, carita fiksi mini bahasa Sunda. Atur nuhun parantos nyakseni, wilujeng tepang deui dina video anu salajengna. Billahi taufik wa hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.